Kudu beli obat.
mengembalikan 20 juta. Kahayang mah gitu. Belum gue aku setengah na oge keun bae. Apa bahasa parapat mah? Halidut, kenapa mandi yang berana? Bau. Mandi. Nah sahaja mana nurek datang hadir isuk-isuk. Ongkok. Sakitu minggu-minggu ayeuna mah. Kurang teh nutun. Yakeun bae atuh. Tunggal poe. Ngajejeg grup we siga Arca. Si Teteh. Yakeun bae atuh. Sugan we nya jadi Arca. Malah bisa asup museum. Endah berenang. Lamun di museum oge aya Arca. Awewe geulis. Ngomong teh. Balik bulucut. Si sok kamana wae ngomong teh. Menggeus ah. Sakieu keparucing teh. Palusin dapat menyebabkan mumul mandi, ngalamun, atau hayang ngepret jelema. Sani. Hayang nyepet si Ocim aing mah. Sakitu gede wadulna eta mangkruk teh. Hari tage apan. Basa kepat si Awih dirajia. Ngomong nama. Bakal dibebaskeun deui. Ari heg teh. Tuluy digiring ka panti. Heeh, teu keuingeun teteh. Kurang ge segelis-gelis. Berarti ditu teh tititan nyeunang bakia. Tuh, ramo ge suka lecet kieu. Buku ruksak. Ayeuna kumaha Sen? Naha urang teh rek nuturkeun wae nu sejen pindah ka jalan. Ah, teuing. Tong sok dadaekanan. Bencong tidak lain. Ari enggeus kumaha atuh? Keun bae. Kawas teu apal bae. Kegeran we deui geura. Harita ge caritana we rek ditutup. Ari pektek. Nu nutupna balik deui panting pulunu ka dieu. Tapi ayeuna mah asa ngampleng pisan. Jeung deui lain perkara eta teuing Seni. Bieu teh aya telepon ti lemut. Minta dikiriman duit. Pejakeun we can gajihan kitu. Aya leuwihna si Uma gering parna. Heuh? Teuing naon teteh? Butuh duit 20 juta. Di mana atuh duit sakitu? Kunaon? Geuning naon si mak teh? Aku masak hariwa. Teh. Teh. Si mak geuning naon? Tumorahim Seni. Heuh? Geus dipariksakeun. Kudu kuat-kuat diangkat. Aya-aya wae bebeja teh. Kumaha tuh teteh? Da urang ge karuhan. Mau bisa mantuhan? Tapi jika dipamikirankeun sugan we aya kelemengna kumaneh mah. Ari si Ami kumaha? Sugan, manehna boga teuneunan. Duit di mana? Apan puguh usaha keur eureun. Ongko. Dina bogana oge. Moal teh teuing mere. Sakitu kumedna
Bicarakan gawe kenana. Kasih kau kamsui sugan. Lain sok bagel kata teh mah. Lebeng teuing kudu ka mananeangna. Jelema saliwat kitu. Nah, si abang kadet. Hah? Pan keur diuber polisi si eta mah. Nah, kumaha lamun ka bapak? Ka bapak teh. Bapak. Waduh. Sadarehna mun dipahutup kitu mah teh. Sang diteuing. Saha deui atuh teh? Sidik. Da saya deui bisa dipensan tulung. Ya. Halo Lina. Kumaha si mate? Nah! Gusti! Nah, bisa gitu. Sekarasa Mesrek jejak 5 tahun Aing jadi wali kota teh. Sakudeung deui pilkada. Alamat kana boborok teuing wae ieu mah. Ayeuna ge aing nepi ka cunaon-cunaon. Tatahar demi pilkada. Jin! Jin! Adio, oi! Jin! Jin! Ulangan, Pak. Kumaha wae ari lain. Datang ada, no. Eta Pak, nuju maleskeun biaya perjalanan teh sareng Neng Neni. Oke, jineni beureun si Aing mah. Euy. Montong kana bikang wae. Maha, laporan anu dipasrahkeun ka si lain teh. Beres. Sadaya instruksi si Bapak parantos dilaksana. Beres kumaha si lain. Jelaskeun. Sumun. Salib Pak. Luka hiji. Perkawis rupi-rupi dana bantuan teh parantos dicairkeun ka masing-masing pihak. Di antawisna anu nampi teh Karalowa. kelompok seniman. Aya 17 kelompok seniman anu karantos nampi atas bantuan. Karang taruna we 20 kelompok. Teras perkawis pelayan masyarakat. Aya 40 sekolah anu nampi atas bantuan Bapak Wali Kota. Ari dina bidang kesehatan mah nya eta pencetakan kartu jangkes da anyar. Anu
anu seueurna 7.000 kartu. Tapi Pak, Tapi naon? rupina kanggo jam kesda mah kirang kene sumuhun. Da geni masyarakat urang anu hidup di bawah garis kemiskinan teh seueur pisan. Cukup sakitu oge. APBD kota Mamahi. Ongkoh deh. Loba kene anggaran keur sejer. Ingat je. Dewek teh keur butuh pencitraan. Mata. Bantuan anu dibagikeun teh sing walatrap. Ngarah bisa narik simpati balarea. Tah. Ayo. Eta anu datang persoalan teh Pak. Sawatara bakal calon Bapak sebagai incumbent sudah melakukan kampanye terselubung cara ngawur-ngawur atas anggaran. Tosaheng dina koran mah. Jeung saha? Dewek ngawur-ngawur duit anggaran. Teu masak. Memangna para blau jauh-jauh. Ganti euy kecapanana. Lain ngawur-ngawur, tapi memenuhi permintaan masyarakat. Itu, mun. Terus, kursi lain bejakeun ka wartawan. Yen pemberian duit bantuan teh, kabeh oge saluyu jeung aturan. Kabeh ngaluarkan proposal. Anapun lamun karek turun ayeuna, da sibuk tuh pamarentah teh. Nyoba deui. Anggaran teh apan kudu di naon gini macam asa pepen gitu istilahnya teh. PPN mah kami abi atuh Pak Wali, tukang servis TV. Terus mau kasetrum. Kalau sudah tak siap loh. Kita sih pepen atau pepennya nang awangan teh. Datului nama aya sisian gitu. Cik panggilan cik. Pensi si pen pensi oh yuk efisiensi masa kawali teh Efisiensi oke. Jadi anggaran teh apa kudu diefisiensikeun. Intina lamun bantuan karek turun ayeuna dan ngaheulakeun nu leuwih penting. Kali kantos Pak Wali. Namun wangsul deui kana persoalan nu tadi. Kumargi tingkat kesehatan masyarakat urang teh awon. Awon. Makanya pun awon segala. Ganti kejamanana. Kade. Si lain pula kata peta Cip. Sebutkeun wae. Belum memadai itu. Tah. Yuk. Belum memadai. Sumuhun. Perkawis ieu teh Pak Wali janten sasara pupuk kanggo lawan-lawan politik urang. Saupami teh ngali atasi, bisa-bisa citra Pak Wali jatuh. Udah rek oge geus kadenge. Lamun persoalan ieu teu gancang diatasi, bakal ngagejretkeun karena istilah teh asa kerek-kerek itu. Atuh bau kerek Pak Wali. Siap. Sama wae siap teh. Ban dia sareng Pak Wali kerek. Lain eta abri. Kalau ini kucing ini, emang kucing lain tangan. Kecau, nu akhir-akhir ieu remen dipake dina orang. Sorana
deket-deket karena kita cewek. Tapi lain cewek, Cim. Elek. 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 Oh. Elektabilitas panuntun maksud pawali teh. Nah, elektabilitas. Kumaha dewek? Lamun persoalannya tergantung di atas sini. Bakal ngejelekeun karena elektabilitas dewek sebagai calon incumbent. Janten. Kumaha atuh pawali? Mangkani masalah itu kalentang pentingna. Katawi deui. Pak Jumana katinggalan rek pedang silang. Anjeunna parantos ngayakeun komunikasi politik sareng calon-calon sanes. Udah geus kadenge. Si Jumanta teh siga-siga rek ngajak bengkak, Cip. Teu nalipak pisan. Tapi keur, Cip. Juang serakeun wae heula ti kajauhan. Ayeuna mah kieu, Cip. Berapa kali? Coba ku silai parentahkeun ka dinas kesehatan atawa rumah sakit pamarentah kabeh. Saheulanan mah nolak pasien miskin. Malah nu aya ge sina baralik. Terus dinas kesehatan cina nayakeun survei. Pokona di daerah Cangkingan dewek montong nepi ka ketempo loba jalma miskin anu gareuring. Hasil survei eta sangkat ngabuktikeun yen kabeh anu dicarita ketua tawa teh salah. Hati. Karantos kali. Namun kumaha sauk kami kepala rumah sakit nanonggok. Ulah beakeun akal atuh euy. Bibitaan kusilai jabatan di dinas kesehatan. Namun hese dilindung ancam dimutasi. Mama kawali. Aya biasa kawali mencatkeun persoalan ieu teh. Aing. Tau kira-kira acan mah. Moal ge jeneng wali kota tuh. Tenang. Ayeuna laporan kedua. Aya teh Cip. Kan tenang. Apa aya dua hal anu dihitung-hitung ku bapak teh. Nya eta perkawis penertiban teh. Manawi bapak lali. Kumaha eta? Kumaha? Cik, aya kali. Catat teh kawali. Perkawis penertiban ka-3 teh. Eta ge pantos dilaksanakeun. Ayeuna mah disabudureun alun-alun sareng Masjid Agung. Tos teu aya di padagang kaki lima. Trotoar sapanjang jalan protokol tos bersih juru sampah. Pokona ayeuna mah genah merna tumanina. Halus Cip. Anu salajengna kawali. Perkawis penertiban Cip. lokalisasi teh. Eta ge parantos beres sadayana ditutup. Ngomong lagi. Kasus oke. Gimana si Abi deui? Kan tenang. Kumaha itu kawali? Aya apa mah? Lain kitu Cip euy. Dewek geus bosen moal wae angin hasil di imah. Ayeuna teh asa hayang makan malam di restoran. Hayang ngasaan daging pungkil.
Mana teh naon? Gampil atuh daging pungkil wae mah. Ku abdi dipamirariakeun. Moal hayam negeri siga di teu kami, tapi hayam kampus. Bisa itu si lainnya. Ih, sebat kocin, ajar mah. Bisa si lainnya kan. Oh, biasa Pak Wali. Halus. Itu ari jadi asisten dewe. Kudu kitu. Kudu bisa sagala rupa. Ayo maju keluar. Itu. Siap Pak Wali. Maaf Pak Wali. Lamun laporan diseret keluar ada we. Siap. Gara-gara jamaah miskin gara ini. Ai jadi dia 7 kuili. Cik atuh. Ari ngarupasakeun jadi jamaah miskin mah. Motong garering segala. Dan jadi mari mau ke pemerintah. Maaf Pak Wali. Ini Pak Wali, dia memaksa saja ingin masuk. Padahal oleh saya sudah nyerang habis-habisan. Sudah. Tidak apa-apa, Cik. Sudah kamu keluar sana. Sudah ini tidak apa-apa. Oh. Untung siap tidak apa-apa. Aya kebenaran pisan. Maneh datang ka dieu. Ge. Bapak teh geus sono. Ulah gitu geulis kah. Mahnya ka bapak kitu petak. Ya ka dieu ku bapak urang ngahun. Naon ari maneh? Datang jauh buat balik terbuku. Marah tuh. Pios, Eta emang teh. Abong. Ayo, naon maneh ka teh? aya Piogi. Perlu naon? Yun ke bantosan. Ari maneh. Pirage perlu bantuan. Pok ngomong. Montong saputra. Emang naik teh kosel. Abdi tak Piogi angkor. Nah, ari maneh. Pirage perlu duit. Pakai jembuat balik terbuku. Lah itu geulis ya. Pokongan, heuh. Eta. Datang pakai jem. Segala. Ka dewe maneh teh. Kasaha deui? Naha tempat si Amit beti tutup. Ongkos saurna. Sapanjang bapak janten wali kota mah dijamin moal aya nu ngaganggu. Geuning jabatan ngawatosan heula deui. Oh, perkara eta nih. Hampura. Dewek karek ingat. Teu teuingeun bapak mah teganya. Padahal data susah atuh upami hiji wae mah dilangkung. Da bapak mah kawasa ieu. Nyak. Eta teh kabeh oge instruksi ti dewek. Mari ge ngarti bener. Dewek tereng ngandida teuing. Naon hubunganana?
Ah iya. Dewek teh keur butuh citra nu halus. Nah, lamun engke dewek kapilih deui, ku dewek bakal dibuka deui. Malah mun perlu mah disubsidi sakalian. Wah, lami keneh atuh Pak. Kahoyong mah mending ayeuna we. Sing hawatos. Nah Bapak teu nyemutan. Kumaha nasib abdi sareng rancangan sanes? Wah bisa maneh. Wayahna bae. Bisi ngarucak citra dewek. Monggo deui. Lamun kenu kapilih teh batu. Tempat si Ami bakal disegel. Tuh. Jadi rugi salere.